Di sini saya ingin berdongeng tentang si tupai jeung buah naga. Dina hiji lawang leutik aya tupai anu ngaranna si leutik. Manehna dikenal cerdas tapi rada sombong. Di lawang eta oge hirup hiji naga leutik anu dipika nyaho lemah lembut sarta sok ngabagi naon anu dipibogana ka sasama. Hiji poe, naga leutik manggihan tangkal buah anu aneh. Buahna gede, herang, sarta ngaluarkeun cahaya dina peuting. Buah eta disebut buah naga sihir. Kabehanana di leuweung mikahayang buah eta. Tapi teu aya anu ngadeuketan sabab tangkalna dijaga ku lawon jaring laba anu kuat. Si leutik ceuk dina hatena, kalakuan kuring pinter tangtos kuring tiasa ngarebut buah eta. Si naga leutik anu oge penasaran, milih ngajak si leutik gawe bebarengan. Hayu urang coba babarengan supaya tiasa menangkeun buahna. Tapi si leutik nolak, kuring henteu pergi bantosan. Kuring cukup pinter pikeun ngalakukeunana sorangan. Si leutik coba nepi ka tangkal buah eta, tapi jaring laba nu kuat ngajebak manehna. Manehna ngagorok pitulung. Tapi teu aya anu ngadegekeun sabab sombongna geus dipikawanoh ku sasatoan sejen. Di sisi sejen, naga leutik nyokot jalur anu sanes, ngalangkungan sisi batu nu anu susah ditempuh. Ku kalembutanana, naga leutik bisa ngarayu labah nu ngajaga, sarta menang ijin pikeun ngambil buah eta. Saatos labah ningali kajujuran naga leutik, manehna mutuskeun pikeun ngabebaskeun si leutik ti jebakanana. Akhirna, naga leutik ngabagi buah eta ka sadaya sasatoan di lawang. Si leutik isin pisan jeung nyadar yen kacerdasan teh teu cukup tanpa bebarengan jeung hate anu ikhlas. Ti harita si leutik jadi sasatoan anu leuwih rendah hati, sarta milih gawe bebarengan dina sagala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.